awak orang toksin, katuangan orang tadi ente saimbang, pola pola makan oke lepat, nu akhirnya nimbulkeun panyawan. Hadis arba'in nomor 10 ge orang misalnya ngena katuangan anu saya jadi ahli pangan dan gizi Kita gitu kan. mungkin Ya, masyarakat muslim atau warga negara non muslim pengen katuangan anu halal. patarusan patos di urang teh nah mendingan di bisa lulu patana di jauh. Padahal dengan konteks kita harus ciri ulama teh salian takwa ka Allah kerbun laras nama sadaya teh asal Sadaya lagi asal mah halal. Allah nyiptakeun teh nyiptakeun sadaya teh keur urang gitu. Mohon. Keur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, hatur nuhun kana kasumpinganana Ki Guru. Puji sinarang syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapari nikmat ka urang, nikmat iman Islam, nikmat urang kesehatan dina danget ieu dina zaman-zaman nu rame pandemi teh. Nuhun. Salawat sinarang salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para alim ulama, ka para karuhun-karuhun urang sarta jalmi-jalmi anu parantos migawe hal-hal nu ageng manfaatna pikeun kamaslahatan urang hirup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Dina danget ieu simkuring sareng Ki Guru bade neraskeun tapak lacak ngabahas ngeunaan hadis arba'in. Hasil obrolan tadi urang baris neraskeun ngabahas ngeunaan hadis arba'in nomor 10. Naon cenah hadis arba'in nomor 10 teh yuk urang sungsi sasarengan. Bangga Ki Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billah. Ilahi rabbi anta maksudi wal matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayeuna urang lajeng bahas hadis nomor 10 tina hadis arba'in anu jumlahna 42. Berarti meureun tos kirang langkung 10/42 aya 25%-an. Nah, upami ku urang di talungtik lebih gemet negaskeun hadis-hadis teu acana gitu. Nyaeta nyarioskeun hal katuangan anu sae sareng padamalan anu sae gitu. Jadi aya katuangan anu sae sareng padamalan anu sae. An Abi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Ya. Anu hartosna Abi Hurairah radhiyallahu nyarios yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyabda sanyanyana Allah eta maha sae teu narimpa teu nampi hiji hal iwal anu sae. Nah, jeung Allah marintahkeun ka orang-orang mukmin ya. Ka orang-orang mukmin sapertos marintahkeun ka para rasul. Allah ngandika, hai para rasul, tuang sadayana anu sae jeung lakonan pagawean anu sae. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibah ma razaqnakum. Wahai jalma-jalma nu ariman, tuang naon-naon anu sae oge anu tos ku kami direzekikeun ka maraneh.
Rasulullah salajengna nyarioskeun hiji hal jalmi anu ngalakuan perjalanan jauh, rambutna oge duge kakusut nya pinuh ku lebu ya mun ku letak atau napi benernya ku kotor lah gitu. Debu merenya itu pada guru. Ta jalmi eta teh ngadoa bari ngangkat pandanganana ka langit, nyarios eta sih ngadoana teh wahai Allah, wahai Pangeran, wahai Gusti, wahai Gusti sementawis katonganna haram cenah, minuman oge haram, nah pakaian oge haram, jeung beuteungna oge dikenyangkeunna ku katongan nu haram. Mangka kumaha mungkin dikabulkeun doana cek Rasul cenah kitu eta jalmi teh. Tah kitu nyaritakeun teh hadisna teh kitu. Jadi kacindekeunna mah ieu teh aya dua. Nyaeta katuangan anu sae halal sareng padamalan anu sae halal gitu. Nah, hadis ieu negaskeun oge kana hadis-hadis teu acana kitu nya. Anu halal tos jelas, anu haram tos jelas. Di antawis halal sareng haram teh aya subhat nih gitu. Eta. Anu ku abdi digambarkeun nganggo diagram Venn teh. Nah, tina ilmu matematik. Tah dina ngarinci ieu naon sih anu disebut anu halal teh gitu. Tak kumaha tah. Jadi salarasna mah sadayana ge asalna mah halal. Sadayana ge asalna mah halal. Karena Allah nyiptakeun teh nyiptakeun sadaya teh keur urang gitu. Keur manusia. Nah gitu. Dihalalkeun. Kecuali aya dalil anu ngalarang. Tapi da salarasna ngalarang oge ngamulyakeun urang, ngaharamkeun teh ngamulyakeun urang. Kumagi lamun dileueut ku urang, dituang ku urang teh janten penyakit ka urang gitu. Jadi urang teh kudu nganuhunkeun pisan syukur nikmat ka Allah anu parantos nyiapkeun rezeki oge ngalarang kana hal-hal anu sifatna bahaya. Nah gitu. Nah, patali sareng katuangan anu sae, patalina kan aya anu memang sae tina kandungan Gitu. Aya nu sae tina hukum gitu. Halal haramnya. Mohon gitu. Nah, kumaha tah paralean ngeunaan katuangan anu tina struktur atau tina kandungan anu sae teh kumaha tah? Dina bahasan kabeh dinakeun urang tos populernya ti alit nguping teh cenah opat sehat. 5 sampurna mutakamil tetapi sampurna gitu. Kabil mutakamil sampurna. Nah, rupina teh ieu teh bahasan ahli gizi. Ahli pangan gitu. Ya. Ahli pangan. Aya jurusanana nya. Gitu. Tapi da urang tos sari dinten. Tos urang sari dinten populer gitu. Memang hiji hal anu ku urang kedah diwaspadai teh isuk jaganing geto gitu nya. Bakal aya krisis pangan terus oge ya krisis obat. Janten si masyarakat eta teh digiring kedah mengkonsumsi atau napi ngagunakeun obat-obat anu sifatna kimia ti pabrik. Sanes obat-obat kimia tina alam. Gitu. Nah, janten dina situasi masyarakat urang anu awam kana gizi nya kana katuangan anu sae anu opat sehat lima sempurna pemahaman ngeunaan protein teh naon karbohidrat teh naon pemahaman tentang lemak teh naon atau napi kolesterolnya terus pemahaman tentang vitamin teh naon gizi teh naon gitu sementawis di luareun urang ya urang teh dikepung ku industri katuangan industri katuangan anu instan anu sifatna memang ngaruksak ya anu sifatna memang racun gitu nya ditambih ku obat-obatan oge anu sifatna racun toksin gitu tah janten dikepung pisan eta masyarakat teh gitu jadi lamun urang ningali
postur gestur masyarakat di urang teh rupina teh meureunnya tos pinuh ku racun. Gitu. Jika abdi Ku racun gitu tah. Tah sementara aya teu perhatian ti dai ti penceramah ti ulama nya ti ustad ustazah boh di pengajian ibu-ibu majelis taklim di pengajian bapak-bapak di murang kali santri santriwati terus oge di sekolah terus oge di masjid terus oge khutbah Jumat anu ngajelaskeun tentang bahaya urang dikepung ku katuangan-katuangan anu sifatna ngarugikeun gitu. Bagus. Nah memang tercekap misalnya dina jurnal-jurnal makalah atau artikel anu ditulis ku intelektual Islam. Kumaha tah? Salaresna urang atau seueur aya bahan mah nya. Ngan kantun hasil-hasil riset atau panelitian teh ulah dugeka ngan ukur disimpen dina meja. Kangge laporan. Terus disimpan di rak-rak buku atau napi bener disimpan di file-file nu namina dina laptop atau komputer gitu. Henteu ngabumi ka masyarakat gitu. Eta jadi ayeuna teh aya kondisi di mana intelektual Islam boh akademisina boh nya sastrawan segala macam teh henteu membumi gitu. Henteu nepi karya-karyana hasil riset teh ka masyarakat teh. Oh, eta nu disebut menara gading. Menara gading. Gading teh eta gitu. Jadi katinggalna hebat wah akademisi atau napi kaum intelektual teh. Tapi selaresna mah lulumpatanna di dinya unggul gitu. Padahal dina konteks urang mah eta disebutna anu disebut ulil albab. Ciri ulil albab teh salian takwa ka Allah oge kedah berguna. Ilmuna keur masyarakat. Jadi tekadna ucapna lampahna teh ngaguna keur masyarakat sesuai sareng anu kisutan jarioskeun bahwa sebaik-baikna tina hadis Nabi teh sebaik-baik jalmi teh nyata anu mangpaat keur orang lain kan. Tah kubagi kitu hayu abdi ngajak umajak ka ahli-ahli gizi salesna mah. Ka ahli-ahli gizi ahli pangan cobi wayahna kudu turun gunung. Ya. Boh ka dina khutbah Jumat, boh dina pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pemuda, oge santri-santri oge sekolah segala macam jelaskeun tah mengenai bab atau napi hadis tentang katuangan anu sehat, anu sae, sareng padamelan anu sae. Nah, gitu. Terus kayak gus pilih hilap. Tadi kan nyarioskeun ngeunaan kandungan atau eusi. Nu dina katuangan anu sae teh. Tapi aya joge katuangan anu secara hukum. Misalnya halal haram gitu tah. Halal haram. Salila ieu aya asumsi ti masyarakat pikeun ngajamin bahwa atau pikeun ngayakinkeun umat Islam yang katuangan teh halal teh geuning jadi mahal gitu tah kumaha tah cariosna eta teh. Sederhana salarasna mah pan meureun eta teh kedah nama tugas sosialnya kontrol ti lembaga anu dipasihan anggaran ku nagara pikeun mastikeun masyarakat muslim atau warga negara non muslim kenging katuangan anu halal. Patarosan di urang teh nah mendingan anu di sertifikat teh nah sertifikat halal sertifikat haram. Nah, kumargi mayoritas halalnya sementara ngasakedik nu haram mah entos we atuh sertifikatna sertifikat haram. Jadi urang teh jelas nu itu menang cenah. Nu itu menang gitu tah. Kan kitu nya. Ayeuna kan halal. Nah, lamun ku urang di di Bandungan memang ieu teh tos janten industri kapitalisasi malah jumlahnya terus triliunan. Oh gitu. Nah, yang disebut sertifikat halal atau label halal teh. Nah, urang nyaksian oge sih sanes rahasia deui parebut antara MUI sareng Kementerian Agama. Oh. Itu parebut teh. Heeh gitu. Kementerian Agama hoyongna di bawah Kementerian Agama, MUI hoyongna di bawah MUI gitu. Gitu. Konsultan yang aya bisnis. Gitu tah. Konsultan halal. Sementaris lamun kurang di Bandungan tetap masyarakat di urang mah rata-rata teu apaleun terus oge ringkih gitu ya ringkih ku katuangan-katuangan contoh misalkan numutkeun peraturan Menteri Kesehatan tahun nomor 4 tahun 2014 eta teh kan disebut gizi seimbang teh dina pengolahan sae, bahan sae, cara hidup nu sae kan gitu nya. Nah, termasuk dina kandungan tadi kandungan teh
hasil panalungtikan ya dina riset kesehatan dasar tahun 2010 atau 11 tahun yang lalu kalangkung kahiji cenah masih kena seueur penduduk di urang anu teu cukup mengkonsumsi sayuran sareng buah-buahan. Waduh. Nah gitu. Padahal tanah orang kan subur. Nah, kedah nama sate acan tuangan nasi atau karbohidrat teh urang teh buah-buahan. Tapi meureun teu kabeuli cenah meureun jeruk mahal, apel mahal gitu nya. Sementara melak kedul gitu. Terus mah lamun rajin mah acan teu kadulahan atuh tina pot, tabula pot elmuna aya tinggal naroskeun gitu. Jadi mah entos kedul gitu, teu paham kana katuangan padahal nu namina konsumsi nu saya teh nyaeta kedah seueur sayuran sareng buah-buahan. Oh, teh sejanten berarti model dinas pertanian atau departemen pertanian teh kedah pami saya mah dicepeng ku jalmi-jalmi anu ngagem agama Islamna kuat. Lagi naon? Upami anjeunna nyebarkeun cara melak anu leres segala macam tur ngaduh dampingan anu sae. Jadi ngajalankeun syariat Islam teh leres nya. Mohon. Jadi kitu nya. Mohon. Janten pamakayaan anu aya di Banten Kidul sareng di Kanekes Bari teh itu luar biasa. Salarosna mah eta teh bagian tina hadis ieu. Mohon. Janten pamakayaan teh anjeunna teh dina ipuk ngagunakeun kimia alami, kimia organik. Kimia organik terus dan dina pengolahan oge sami tina alami gitu jangan hasil oge alami gitu sok lepat di urang cenah eta cenah obat kimia atau tapi pupuk kimia sadayana ge kimia pan awak urang ge kimia aya kimiaan ya aya kimiaan ngan aya kimia anu alami aya sintesis tina buatan pabrik anu bahaya tina buatan pabrik gitu nah salos katuangan di urang teh pan upami urang talungtik gitunya, selesai kan kedah cukup karbohidrat, protein sareng lemak. Nah hasil penelitian nu kadua, protein di urangnya masih kene kirang seseorang malah tina nabati gitu, tina kacang-kacangan gitu ya. Padahal tina hewan aja seueur gitu protein teh. Tah gitu, janten pemahaman ibu-ibu, pemahaman masyarakat tentang gizi anu saya teh ngait sareng hadis katuangan anu halal anu saya teh ngait gitu. Jadi ketika orang ngajalankeun pola hidup sehat 4 sehat 5 sempurna pemahaman tentang katuangan teh eta teh ngajalankeun parentah Allah jeung Rasulna gitu. Jadi upami sim kuring diajar atau kuliah di teknologi pangan dan gizi dengan dina niatan hayang nanjeurkeun hadis arba'in nomor 10 nya teu jauh beda jeung nu tahfiz beureunya. Tahfiz gitu. Jadi spesialisasi ilmunya gitu. Jadi panjang naon ari tahfiz ari agak mah kok apa cangkemna mah apa cangkemna asa Quran ngolotok. Tapi nah hatina teuing jadinya. Dina maksudna teuing gitu nya. Tah gitu kan gitu nya. Padahal cek urang hiji we gitu tah. Ya hadis arba'in nomor 10 ge urang misalnya ngeunaan katuangan anu saya jadi ahli pangan dan gizi gitu tahun sebagai intelektual muda Islam gitu eta gitu. Jadi memang teu kedah ngawang-ngawang seueur gitu tapi implementasi tina salah sahiji hadis ge eta mun tiasa jadi mungkin kudu aya database kitu nya. Kedah aya database kitu. Jadi kedah aya database pendakwah atau expert gitu ya dina bidang nu hadis arba'in nomor hiji nu dua nu tilu nomor 4 karena punten upami anu ti pasantren kitab kuning diajar tapi bag-bagan teknis mengenai makanan anu sae anu halal itu kan untuk di pasian ieu di pasian kurikulum janten anjeunna moal tiasa ngajelaskeun detail naon ari protein teh naon ari karbohidrat teh naon disebut glukosa naon disebut dengan monosakarida polisakarida cenah kunaon misalkan urang oge karena teu paham sok dicampur jeung tuang teh sangu sareng mie kan mie karbohidrat eta keneh gitu nya tah boleh gitu pan ditamihan ku gorengan gitu tah boleh gitu. Jadi akhirnya berlebih karbohidrat. Nah, karena berlebih karbohidrat anu C12H22O12 nah itu ngakibatkeun
karena obesitas. Kieu tetep matut gitu. Obesitas, gerak kurang, akhirnya terjadi kan gejala nu disebut diabetes boh insipidus, boh diabetes mellitus. Kan gitu. Nah, eta tina pemahaman anu kirang. Nu kadua oge pola makan teh kudu nama jam 8 teh tuang wengi teh tos di stop. Nah, gitu. Ieu mah teu pan, kadang-kadang urang ngaliwat. Ya, bari ngarondanya. Aing ngaronda sih wajar. Jam 11 penting. Nya ngaronda apa? Ipan anu ngaliwat langsung sare. Eta begitu terus beres ngaliwat, boro-boro ngaronda. Kan tunduh. Tah tidur. Jadi teu aya metabolisme nu sempurna. Nah, akhirnya kan karena gula. Nah, gula ieu kan luar biasa eta teh. Jadi hampir sadayana di lembur-lembur teh panyabat gula teh tos mahabu. Ditambah meureun teu nganggo seeng ataupun napi asepan siga kapungkur. Ayeuna mah ku nu namina teh kokom nya. Kokom lah gitu nya. Terus satacan bilih hilap ya. Aya jadi ngeunaan pada melan anu hade. Padamelan anu saya nu kumaha sih kan. Satacan kadinya aya sok sanaos esensi konten isi kandunganna halal. Nah, tapi lamun carana mendapatkan teu halal kan jadi haram. Kan jadi haram gitu. Nah, eta ge mempengaruhi karena halal haramna eta ketuangan gitu. Jadi eta teh menjadi antitesis pikeun sabodo duit menang korupsi oge arang nyeun masjid. Haram. Bahasa nanti meureun atau katuangan ge sami cenah. Teu naonna duit naonan menang nipu oge belah ditu tapi da urang ngadaharna make baca bismillah. Urang wudu tapi ku cikiih. Kuci najis. Wudu tapi kuci najis gitu. Atau nabi mengpeun carang gitu. Pura-pura teu apal gitu tah. Tah kan gitu. Tah janten aya oge nu halal. Halal perolehanna halal, konsumsi kandunganna halal. Ngan kalau leuwih kemerkaan teh ya. Nah, gitu. Kemerkaan oge jadi teu sae. Jadi haram. Nah, jadi haram gitu. Jadi nu haram teh hartina mah saresna mah ngamuliakeun Allah ka urang gitu. Kunaon sih misalkan urang dilarang henteu mengkonsumsi anu sifatna C2H5OH atau napi alkohol. Kumargi aya manfaatna keur awak urang jadi haneut. Jadi seger gitu. Tapi langkung ageng mudaratna. Jadi darul mafasid muqaddabil musolih teh lebih baik menghindari penyawat daripada aya keuntungan. Keuntungan aya manfaat keur awak, tapi lebih banyak ieu upami di Siberia gitu nya. Arti Karawas Karawas gitu, tapi kan lebih urang katulistiwa. Nah, gitu. Kayak ngahantem kana nu sanes gitu. Sabodel gitu. Jeung jelas namanya Quran aya waharomana teh. Diharamkeun teh aya gitu. Jelas kaunggalnya. Kaunggal gitu. Kaunggal gitu. Nah, kumaha kitu sok sayatosna atuh ayeuna mah katuangan sing sehat. Terus pola makan oge anu sehat. Carana kumaha tatanya loba gerak entong loba dorman atau nepi tidur. Nah, obat-obatna oge mengkonsumsi dina tuang teh barengan atuh ku kunyit, koneng, barengan ku jahe, barengan ku sereh, barengan oge ku kumis kucing, terus oge ku jahe saya combrang teh honye gitu. Jadi tatangkan nu sifatna kasehatan teh dengan vitamin herbal teh dikonsumsi gitu ku urang gitu. Jadi umumna kan di urang panyawa teh kana emah. Nah berarti kan emah teh meureun butunnya. Nah butun gitu. Tah ieu kedah disembuhkeun ku koneng gitu. Koneng atau ku jahe. Nah kumargi awak urang toksin, katuangan urang tadi henteu saimbang, pola makan oge lepat, nu akhirnya menimbulkeun panyawat. Nah, panyawat ieu mempengaruhi karena produktivitas kerja pada malam gitu. Jadi hawana tuluh, terus gerakan oge lambat, gitu. Janten karena ieu oge berpengaruh karena pekerjaan atau napi pada malam gitu. Nah, tina berbagai hadis ternyata
Padamalan nu sae teh cek Rasulullah nyaeta padamalan anu didamalan ku nyalira. Kumaha tah? Jadi aya gerakan tangan urang olah urang gitu. Gitu. Tetep tinggal dijabarkeun gitu. Tapi anu katinggal langsung kan model petani mah langsung geus ikon nyalira nya. Petani guru penulis nyalira gitu. Jadi didabekeun sanes ku batur artina henteu meminta-minta gitu. Jadi sanes jadi juragan berarti. Juragan oke tetap masih menggunakan tangan. Kan disebut juragan manajemen teh menggerakkan orang lain. Kan gitu nya, menggerakkan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan, terus semua bekerja gitu. Jadi lamun nono memang menggunakan akal daya tenaga sorangan mah eta sami sareng ku leungeun nyalira. Leungeun nyalira gitu. Nah, teh wewentan. Nah, gitu. Jadi teu mayus teu meuleum, hoyong panenna we hoyong hasilna gitu. Kan gitu tah. Mohon. Tah gitu. Nu kadua perdagangan cenah, perdagangan anu mabrur. Perdagangan anu barokah. Janten kumaha tah standar dina surat As-Sadd teh aya dina surat As-Sadd ayat 20. Jadi sadayana jalmi anu berkoalisi, berkongsi, bekerja sama, berjoin dina bisnis. Eta sadayana berkhianat. Umumna termasuk POC. POC teh kan kongsi lain-lainan perusahaan company. Urang teh dijajah teh ku perusahaan. Sadayana anu berkongsi, berkoalisi, bekerja sama dina usahanya dagang. Itu sadayana berkhianat. Oh gitu. Nah, kecuali jalmi-jalmi nu ariman jeung nu amal soleh. Tapi eta qalil. Nah sakedik. Jadi seseueurna anu jualan, anu bisnis barang teh berkhianat. Nah, lamun entos salah saurang berkhianat, Allah menarik diri. Nah, jadi kebarokahan Allah hilang. Nah, tetap we bisa berhasil tapi barokahna hilang gitu eta gitu. Karena Allah menarik diri gitu dari kongsi eta. Nah, gitu. Janten termasuk mungkin dibahas oge langkung detail syarat jual beli nusa, rukun jual belina nya. Sanaos nganggo rukun jual beli aya terlepat mah materi PAI kelas 12 da eta biasa kelas 12 ku aya sareng guru agamanya. Dibahasnya lebih rinci gitu. Nah, mungkin pertarosana nah cenah lamun bagi kumaha lamun misalkan segat ijab kabulna ngagunakeun online kan pertanyaan-pertanyaan sifat kekinian gitu. Nah, gitu. Sigot talekna gitu. Jadi aya barang gitu nya. Aya barang nu dijual, aya pembeli, aya penjual gitu nya. Aya ijab kabul. Ya aya perantara malah. Nah, tambahan ku perantara gitu. Tokopedia, Shopee eta kan perantara. Perantara gitu. Nah, sifatna. Kumaha tah eta? Kini urang khusus lah urang ngabahas khusus ngeunaan ekonomi syariah. Terus beres ieu ya terus gitu. Arba'in lah gitu ya. Jadi aya jual beli murabahah, aya jual beli istisna, aya jual beli assalam, aya bayu assalam gitu. Oke, aya jual beli anu sifatna bayi bisaman ajil gitu. Eta jenisna seueur gitu. Eta gitu. Mengenai tapi intinya padamalan anu sae teh padamalan anu dikerjakeun ku leungeun tangan ya pengertiannya luas ya. Lengan nyalira. Dina konteks manajemen, dina konteks modern adalah manajemen. Tenaga, pikiran gitu. Terus naon deui eta gitu. Lamun eta menjelas petani mah kan. Nah, tapi petani kudu perlu manajemen. Teu mungkin anu macul sorangan. Ya. Anu teh sorangan gitu kan teu mungkin gitu. Kajiba sorangan. Kumaha upami abdi gaduh bengkel kan gitu. Kan mekanik batur gitu tah, berarti manajemen. Manajemen pikirnya. Jadi karena manajemen anu profesional bahasa Arab teh itkon teh profesional gitu. Jadi abdi bade ngadamel PT Itkom. Itkon. Profesional gitu. Jadi katuangan anu sae anu halal berakibat atanapi dampakna karena padamalan anu meningkat produktivitas meningkat. Jadi lamun salangsungna padamalan anu makanan anu sae kirang sae nimbulkeun panyawat ngait oge sareng produktivitas pekerjaan anu menurun. Gitu. Oke. Cekap meureunnya cekap Mas. Jadi tadi sekalian terus dicindakan oge ku Ki Agus yen. Hadis Arba'in nomor 10 teh nyarioskeun ngeunaan katuangan anu sae sareng padamalan anu sae. Duanana patula patali. Aya kaitanna katuangan anu sae bakal
karena padamelan anu saya barokah. Tidak padamelan anu saya bakal ngahasilkeun atau di kanggo meser atau kekeun katuangan anu saya. Saperkawis ngeunaan pembahasan ngeunaan padamelan anu saya segala macam secara ekonomi Islam bakal dibahas sabada urang rengseng ngabahas hadis arba'in. Jadi aya nu langkung kontemporer lah pembahasanana. Ya, mungkin orang ngabahas karena salah abit aya minat kanggo ngabahas itu tentang gizinya, gizi ieu lah kieu urang pasek khusus kieu ya. Naon sih protein teh, naon sih lemak teh, naon sih nu namina karbohidrat, naon sih nu namina gizi, naon sih vitamin, kan gitu nya. Tah gitu. Jadi siga kieu lah orang Sunda, orang Indonesia merahayat mungkin memahami urgensi ngeunaan halal haram. Tapi bagi pelaku bisnis atau kapitalisme halal itu adalah instrumen marketing yang sangat besar yang berbicara tentang artos triliunan gitu. Nah sebabna misalnya sok sanaos perusahaan-perusahaan asing nu gadonna sanes muslim tapi ngupayakeun supaya kenging sertifikasi halal. Jadi eta aya pembahasan anu sanes. Sakitu wae meureun dulur-dulur Atikan Merdeka di 107,7 FM SMA Negeri Hiji Cijeruk. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu hadis arba'in nomor 10. Ke urang lajeng deui ka hadis arba'in nomor 11. Dina biasa unggal mingon sareng Ki Guru. Hatur nuhun kana perhatosanana bobo sapanon carang sapakan. Saya datang nanti Gusti awan lepat inana sim kuring secara pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Enggak.